Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi sadayangan. Alhamdulillah dina wengi ieu ditepang dangukeun deui dina acara pelatihan Ibing Pencaksilat anu mana ieu acara diselenggarakeun waktosna parantos ditangtoskeun setiap wengi Senin oge wengi Kemis. Taku kituna satu acara ieu acara dikawitan ku pentasan para putra putri didik di dieu ieu acara dibuka heula ku simkuring naon margina buah pilih khususna di ieu lingkungan ngaraos ngaganggu atau nepi kagandengan ku ayana ieu acara ulah kirang-kirang nyasi hapunten anu dipesat daya demi kamajengan putra putri urang sadayana anu ngiring karena ieu acara Pencaksilat. Taku kituna sakali deui simkuring saparanca atanapi rombongan dina ieu acara boleh cek parepaos satu acara ieu acara dikawitan sejak amitan dina parepaos mipin amit ngalak menta pamitan kasadayana wawartos kasadayana anu araos kagandengan ku aya ieu acara anu salajengna ieu latihan ngadidik para putra putri anu aya di lingkungan anu ngiring anu lebat kitu kakana ieu acara. Alhamdulillah saalir demi saalir terus katingali kamajenganana naon margina da ieu masih keneh taraf belajar dan teu wajar dina aya kakirangan ataupun kalepatanana dadi acan mencapai 100% dina didikanana nyata khususna ku Abah Ucen ka anu ngalatih di dieu oge teka kantun tiap aos oge sami keneh itunya mantena bahkan sekaligus api oos selaku pemimpin dina ieu acara anu mana ieu Pencaksilat seni budaya Sunda tuturunan ti kaluhur urang usaha deui dimumulekna ari sanes ku urang selaku urang Sunda. Seni budaya Sunda dimumulekna dimajengkeunana ku urang Sunda. Da batur mah aya anu majengkeun gitu. Tetap urang Sunda anu kedah mamulek. Seni budaya Pencaksilat diakui ku negara. Bahwa ia disebat Pencaksilat lebat karena olahraga gitu. Bahkan diakui ku istilahnya naon menteri olahraga gitunya diakui lebat karena olahraga tamata di dieu alhamdulillah gitunya sama Ucen magabi os masih keneh ngamajengkeun namun mulai ieu acara Pencaksilat mudah-mudahan naon anu parantos dikorbankeun kumaranteuna sing ngajantenkeun kasayan da nu disebat Pencaksilat
kahijina silaturahmi, kaduana ngapangkeun duduluran atau ngaramatkeun duduluran ari itu disebut Pancasilat mah. Naon nu disebut Pancasilat? Ngajaga diri, bela diri gitunya. Upami urang atau putra-putri urang tos tiasa mencapai 100%, insya Allah panginten gitunya. Mungkin parantos balik, parantos dewasa, saalit demi saalit tiasa ngajaga diri, tiasa ngabela diri masing-masing, dan parantos ayat dasar nyata tina Pancasilat. Atuh mudah-mudahan sakali simkuring sarombongan dina acara katur nuhun kasadayana sami-sami parantos ngidina dina ieu acara. Mudah-mudahan ieu oge singkalpet kana kasayaan demi kamajengan di lingkungan urang. Majengna lingkungan urang iwati urang kedah dimajengkeunana. Hatur nuhun kana sagala rupi panatosanana ngusak itu anu kapihatur bobot pangayom timang taraju aya di palawarga sadayana. Sakitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga di acara urang awitan Guru Setra Magelaran.
Kurang sami ngawitan kepentasan para putra putri. Anu kahiji siap iki mah apa yuk? Siap. Abah? Sehat Abah? Bogor.
Kumargi penonton perantos penasaran cenah hoyong panjang deui punten le abayananya urang panjang deui ah. Manganeng duka payun. Ieu ayeuna giliran putrinya. Anggo. Kenapa kita kurang kali atos ngibing ulah mau kauwi pada rampak heula biasanya atos sekedap bawa kauwi rampak heula gitu. Cuman juga pendekar tuh. Pendekar barang bangsa.
Nah, gitu. Tiga banget.
Kelar mah. Sok makan. Belar, belar. Belar. Bener ya.